Aki. Jalan mama kudu eling, dari sekolah. Ulah sepopokan bejeng batur, yang masa menyeri hati. Jadi nanti. Saan bobogohan. Ya si Aki. Pan kerjur kami teh bobogohan. Eta teh pan teu bisa ngaliwat harita teh. Emang. Jamaah teh. Suku nemen kawin teh ngajarikeun nemen. Yo, iraha kami rek nyeri geus rumah tangga teh geus sabaraha taun kami teh. Iraha nyeri-nyerikeun ka si emak. Suku nyeri hati uing mah. Teu pernah ngarana selingkuh jeung batur, teu pernah. Buka kajalah mana teh Aki. Apa lu ngomong kami teh ka si emak teh yo, teu haja eta ge kabeneran keur ngaliwat eta ge pan kitu. Sok alasan eng mah Lain alasan dan memang sebenarnya kitu mak. Uing mah kudu sumpah naon sih ka si emak uing jujur. Mana uing masuk ke helangan. Astagfirullahaladzim, jujur sabaraha kali Kali curang si Mayu. kami kadiri ka si emak teu pernah asa ngage sajalani rumah tangga teh yo. Geus lawas ge sabaraha. Masuk asa nyeri hati ku Aki teh. Jujur nah. Jujur ti bare to kami teh yo ka si emak teh kami teh yo. Geus ngajalan ke rumah tangga teh pan geus ninggah urang teh yo. Teu pernah ngajari ka si Kami dewek butut. gitu sok orang ngajaran ke rumah tangga nu leuwih hade deui ka hareup mah sugan hari Nya si Eling. gitu Geus ulah ribut teh. Ayeuna cenah ini kali itu. Indit kali itu. Indit ti imah ieu. Los kali itu indit cenah. Indit kali itu ka jauh. Indit. Kali itu mana indit? Marni dadah Marni. Marni. Aki. Ki. Aki. Iya. Kajero mani. Gimana kasih Aki? Kasih empe, ulah milu. Kasih Aki. Ulah milu. Kasih Aki. Kajero. Mung, mak. Hayu. Kasih Terus Aki. ayeuna mana rek naha? Hah? Nah, Rek milu kasih empe. arek milu ke lalaki butut-butut dia lalaki uing. Lamun kitu maneh ti ayeuna keneh ulah ngaku aing indungnya nek.